serius ya. Dia lamun lain Abah RW ngondang cabut aing budak tak. Sebab penting aing budak ka Bogor, di pikiran kowe ka Bogor rek naon ngondang eueuh. Dipanggil ya, lu deketin pangeran, ustad ya. Tapi bukti nah ustad ngahadiran doang ya kalau naik umrohan. Setiap jamaah ngedumpuk benda sejadah dipanggil ke Gusti Allah. Entah hanya orang-orang pilihan Allah. Kurang ada tadi, mereka makana. Tak cenah aing. Ini mah doang tukang sumur bae. Bener nama ternyata ya murah ya bayar aja yang mau koskin sebut aja bener tuh tak pantas tak kayak Aga gitu ya Abuya Basri Abuya Enan bener ayah saya mah datang kan pulang haji cenah ieu di jalan cenah ieu kira-kira dia nomor barang nu kaluar kan orang gengkel dari hadap rumah tamu pada orang sakongkol kan mabur dia mereka mabur baik dibalang yang sendal usul dibalang dicoba sendal air di pasangan nomor 30 keluar gobloknya datang mereka doain kehadiah alhamdulillah keluar 40 juta arek goblok jangan ngomong di Nurara ngomong kan lalu apa dia sendal sewalau air sendal luhur 30 dipasangkan keluar dia atau hajamar beda banget guys di penjara mah mewek. Hei cenah moal ieu mah cenah tidak pernah menang ke polisi. Dengekeun bos. Sepandai-pandainya tupai melompat nangkarak nyerat tadi nyarangkat nangkarak. Ulah ngarasa kumis sampai biang Ambon dia. Digajung aya. Jangan harus tobat tapi nah. Hakulah, ulah hayang di penjara. Tuna naon? Cukup abah kalau tan hanya emang abah pernah di penjara? Oh abah masa 10 tahun di penjara ceng kata abah asebut jawarat aja gerak dikihir takbiran mewek abah juga inget ka kumis inget ka anak Allahu Akbar mewek abah kasus maehan kan tebiran di cenah 10 tahun hukuman mak kasus naon maling tambang ngetambang aya keboan 5 tuh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu bi'adadi ma fi 'ilmillah Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad syajaratil aslil nuraniyah wa lama'atil qubdatil rahmaniyah wa afdalil khaliqatil insaniyah وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية والرتبة العلية وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي
وأولادنا وتلاميذنا من عبادك الصالحين اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب sajumlah kiai asatir tinu leutik nepi ka nu gedena guru kula Ki Haji Aceh, Ki Haji Amal, oke para sepuh nu sadayana anu sami-sami hadir di ieu tempat, mudah-mudahan sadayana kenging ridho Allah. Kolot kula selaku nu boga imah Abah Endut, Abah RW beserta istri tercinta sekaligus Kang Aep anu sakedap deui bade angkat ka tanah suci. Mudah-mudahan niat ge sing dikabul ku Gusti Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu sasarangan urang panjatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala, shalawat jeung salam. Mugia salilana dicurah limpahkeun kanggo junjunan alam Kangjeng Nabi besar Muhammad. Ibadah haji jeung ibadah umroh ukurana lain duit. Ngabadeg geus datang ka Cengkareng balik deui ka imah disebutna haji cengkrama. Loba anu geus kieu dina bes labbaik Allahumma labbaik. Datang katol diputerkeun deui balik. Karunya aya eta kieu bae. Artinya hanya orang pilihan Allah, hanya jalma atas undangan Allah anu bisa datang ka ditu. Ngabadag di urang anu duitna buah balaka. Imah bage 3 tingkat luhur beurit hadat bebek. Da serius ya. Ieu lamun lain Abah RW ngondang cabut aing budak tak. Sebab penting aing budak ka Bogor, di pikiran ku aing ka Bogor rek naon ngondang eueuh. Heh, kuduna teh nu dipanggil ya, nu deket teh pangeran, ustad-ustad ya. Tapi buktina ustad-ustad ngahadiran doang ieu kana rek umrohan. Teu setiap jamaah dungkung benda sejadah dipanggil ku Gusti Allah. Henteu hanya orang-orang pilihan Allah. Ulah nanya tadi, mana ka Mekahna? Eta cenah aing. Ih, cek mah dong suku tukang sumur boy. Heh, beungeutna mah teu nyangkanya. Ya hampura ya bayar we aing mah kos kieu sebutna ieu. Bener teu? Tah pantes teh Ki Aga ieu nya. Abuya Basri, Abuya Enan bener. Tukang son, punten, treble efek paehan, mid bae mang, cap tua bae cap kurowok. Iya bae, middle bae tah, iya bae nyerangnya. Nah ieu kateleun beungeutna jelas. Berarti ya Kang Aep tamu Allah. Paham? Hei lagi, tamu pangeran mah beda. Urangnya pun kedatangan tamu, oh nuhun di ayah-ayahnya.
Uang di dapur bawang harus. Nu eueuh ge kuprak keprek, kotok keur liar ditewak. Jeung nyadiakeun tamu jelema. Atuh komo tamu pangeran. Punten Kak, geura ge ieu. Ti dieu kene jelema geus ceureuk dong heueuh bae. Ya, anu hebat ge KF eta ngantorkeun. Bari geus F-nya sing panjang umur F-nya. Haju nu lucuna datang ka bandara, hayang ilu asup di ka jero. Hayang sasalaman lucunya. Doang kamari benu hajian teh. Ti imah kene geus sasalaman. Haju dibawa ke pendopo, teu meunang asup masyarakat sipil. Keuh hayang asup. Kuat aya mah 20.000 ka satpam, hayang bisa asup sasalaman doang. Tidinya ilu ka ditu ka pondok gede, hayang sasalaman deui bae. Padahal mah lain kiai, lain ustad, eta gitu kepilih. Why? Kenapa bisa semuanya ini? Karena menjadi tamu Gusti Allah. Makanya perlu deket di pangeran. Hei, hayang dimuliakeun mah kudu deket jeung pangeran. Lain deket jeung calon dewan. Kudu deket jeung pangeran. Atuh saha genekna poe didoakeun bae, ngan aing mah ngajak ka pangeran bae. Sebab aing ngajak ka pangeran terus kecewa. Mun ngajak ka calon dewan kadang-kadang kecewa geus. Nu datang kalau menak doang. Tapi itu kabeh kitu tolol ya. So, balikan deui, sing deket jeung Gusti. Sing deket jeung Gusti. Mudah-mudahan harta nu diangge ongkos kalitu ku Allah dianggap harta anu halal sahalal-halal. Lantaran aya jalma punten deposit 100.000 menang slot. Parah sih aja. Duit parah ka aing tolol. Aing mah parah ke menang duit paling tolol. Lamun jalma angkat ke tanah suci, tapi lain jadi TKW lain. Kaditu ngalah haji atau umroh, nya. Tapi bimalin haramin dengan harta anu haram. Makanya sing hari jangan duit, nya, jangan. Ku hese jangan duit. Atuh meureun di darat, eueuh buat diputer make sumur war ka jero. Ampun abah nu tadinya. Tiap ieu mah ngaji blak-blakan ieu. Nya, ieu ge nu ieu anu nelponna Ibu Haji Neng. Uyuan kula maka Ibu Haji kajen teh ka awewe ieu ulah ka jalan mana mincak teh na gituan ya. Maksudna kunaon kula ngomong kieu, maksudna bisi nu sejen panahna eta umroh ngetren. Benar. Doang ibu-ibu kambol. Aya namanya karang ngajual jeng-jeng 3 kotak bae ge mah umroh. Teu nyaho di lembur mah ieu di lembur. Lohong jeng-jeng sorangan bukan kadang-kadang jeng-jeng warisan. Kuna mah dibagikeun ieu kalau dipake umroh pan poloko eta. Matakan dengekeun kajen teh ahli matematika pinter ge ngali-ngalikeun ngabagi mah teu bisaeun. Dikali-kalikeun di harta warisan geus menang duit dikeung-keung bae teu dibagikeun. Dengekeun. Saha jalma anu angkat ka tanah suci niat haji atawa umroh tapi bimalin haramin dengan harta anu haram. Oh, dipasangan keluar ya. Cicing dengan kiai ngomong. Aing masa bener nah. Aya saya mah datang anu kula. Ka haji cenah ieu, eueuh di jalan cenah ieu. Kira-kira ieu nomor barang nu kaluar. Pan urang jengkel nya di hadap rumah tamu pada urang sakongkol pan. Lah, mabur dia. Terikeun mabur bae dibalang ibu sendal usul, dibalang. Dicopot sendal aing, dipasangan nomor 30. Keluar, gobloknya. Datang teh ka aing, ka haji alhamdulillah keluar 40
juta arek. Goblok jangan ngomong di Nuraya ngomong. Lah apa dia? Sendal sewalau aing, sendal luhur 30 dipasangkan ka luar ye. Atuh Haji Amar beda banget euy. Main awak kasar ge muba adir. Oh kawani. Sarua tadi hadi datang geus kesalahan tadi. Hampura Pak, pan masyarakat zaman kiwari mah ibadah di ilueun. Atuh batur umroh, bener umroh. Padahal asal duit bae meureun. Duit juri mah sing hade. Sakola datang kali itu. Hareupeun tanya, labbaik Allahumma labbaik. Dengekeun. Sakola ahlus sama. La labbaik wala sa'daik. Cik urang teh mah datang kali itu. Gusti abdi datang. Memenuhi panggilanmu. Cik para malaikat, pakola ahlus sama. La labbaik wala sa'daik. Sanu ngomong beungeut dia. Hartina urang ngadoa ka Gusti Allah nya ulah sampekeun nya mustaqbilal Ka'bah nyaho Ka'bah dina gambar doa karge kunaha parahnya bawa menyengsarikeun beuteng ayu maksudnya sering kau lagi lah. Hampura Pak Haji, ini kan tentang ibadah. Ibadah itu butuh ilmu. Pan enak mah ilueun. Bari teh nyaho kana ilmuna. Ilueun. Enak aing hideung-hideung di lumur kiai ge dah. Di dieu mah aing pake cocokan bener be. Saha jalma anu ka Mekah ngalah haji atawa umroh tapi duitna duit haram lain duit halal haju datang kali tulaga nama hareupeun Ka'bah labbaik Allahumma labbaik Gusti kula ieu datang ya memenuhi panggilan Gusti pakola hadu sama cik malaikat gede omong dia saha memanggil dia. Makanya si hade ieu mah urusan ibadah hiji hartana kudu harta anu hal insyaallah ulah husnudzon iman dengan duit teh nya lain tigir di pinggir lain ti huma ti reumat ti jero masyaallah makanya daya ke ibu-ibu dia ngan duit teh hese salaki mah kuat ngeliang berang ngaliang penting ngaliang doang siang berang hojos penting hojos ibu hampurannya dengek makanya hargai suami kudu inget karena banget salaki kuli baban kayak menang 60.000 letak hulu-hulu dulu omong banget glowing beli skincare 20.000 ayo banget Korea ayo bohong Afrika lo apa tuh gitu aja dari lo kadang sok balikan deh nya Masya Allah tabarakallah. Iya, mudah-mudahan ieu manasikna geus bisa nya. Sing ade. Nu ieu nya. Pake jadi tukang sumur aing masallah. Ampura ya ini. Caangnya kokona mah ya. Hampura nya. Engke di dituna, deukeutan bae ustadna nya. Teuing aya pangadownload. Pan punten Pak, abdi pengalaman waktu di situ. Loba eta beres mikotnya di Tanim atau di mana haju datang kalinya pan di situ mah dengekeun ulah pikiran sendal dia loba eta kata jadi haram ngelek sendal bari tadi sedangkan rata-rata ya lamun turun tina bis memeh urang ka haram eta kajabi heula ka WC anu ngising dan lain-lain loba haju eta cak cokorna sendal ngarep
ciki urang Bangladesh mah teu beunang disertu. Hampura Pak, hampura nya ieu cacahan hukum ka haji, lain langsung serikeun. Aing mah urusan. Eta cenah urang dieu terus atuh sabaraha aing mulai kitu wau. Iya, sabaraha? Cenah aya kasinggung. Iya, atuh sabaraha? Kuy mana datang bae ge. Ya sebenarnya mah abdi mah nya keur waktu di Kobongna junior di Haji Dace. Gimana mau kolot, yang datangnya mau lebaran. Ya, dengarkan nya pan eta rukun umroh kudu nyaho. Nya niat di miko hajung kepan toa sa'i. Eta kudu hidung seseurah hampura ka Haji Amar nya. Hampura ka Haji Amar. Main nama kalem bae nya. Haji Amar dong teh palim. Haji hampura ya. Lah sabok clear lah. Kagok edan dulu. Iya punten. Seueur beres ngambil miqat misal di Tankim, pan naik bus. Hajung ke deket haram turun. Biasana kara langsung toa sok kacai heula nu kieu nu ngising biasanya tirinya asup ka jero toa. Pinaji seuna kieu. Hook leuheung lamun sendal dikumbah heula mah nya. Ieu pan teu kabeh mos kitu. Lakuna ge kabeh doang Haji Amar ngarti kana hukum atuh henteu. Meh lagi nu ngarti kana hukum kadang-kadang sendal saha. Ya Allah ya. Iya kadang-kadang sendal mantas di WC teu dikumbah heula. Asana ge asana nya. Aya nejisan ieu sendal belah handapna, kadeun teh ka jero kumata atuh mantas dina udol sih. Bener teh? Dibawa ka jero hajulaga nama. Kadang-kadang ieu anu kepala rombongan polong deui. Aing ngomong ieu. Emang setiap anu kepala rombongan ka ditu pinter kabeh bab hukum? Henteu. Aya anu kumaha kusring umroh bae ge. Ih hampura kaji. Kamu dewa anu kabehan hati. Ih bener, pan urang ka ditu ibadah lain kuboga, bener teh? Ku hayang-hayang lah mustaqbilal Ka'bah tah. Aya ge leuit di Citoreng. Kumaha kos Ka'bah? Tah, dengekeun. Eta lamun sendal hayang dibawa hayang diakeut, dijingjing, dipake toaf, kumbah heula dibersihan. Paham? Sebab toaf mah syarat sahna doang salat. Kudu suci awakna. Kudu suci papakaianna jeung mahmulna. Naon mahmul? Nu dibawa toaf. Kadang ge? Kadang ente? Pas aya tas rendang teh nya. Tadi cenah asupkeun bae ci kepala rombongan cenah bisi leungit. Darurat naon koplok. Jeung deun-deun aya, bener. Mending kene leungit sedang cepit. Katakan bawa 10 pasang. Komo umaha lamun baheula ai ka masjid sok balik paheula nyokot nu bagus. Kudu inget kana amal lamun leungit teh mah itu diparat bae. Seueur eta ka haji anu sendal di WC teu dititah dikumbah heula tah asupkeun cenah kana plastik. Ja sendalna cenah diplastikan. Apan dibawa goblok. Mahmul hukumna. Benar. Di bos ya. Ngomongnya di bentar tarang aja koi. Cicing dia aja dia. Teu nyaho aing berusaha. Dengekeun bos. Lamun dibawa muter toat, wayana sendalna dibersihan lah dina keran. Nya, aya keran eta nu di jero teh tah, mah apa wae. Ada nge? Haju lamun henteu seundeun. Loba eta sendal nu teu dikumbah heula bari mantas dijabis, dibawa mui. Haju di sing hade nya. Syarat sah toafna, dengekeun nya. Selama 7 putaran posisi Ka'bah kudu aya kencangan kurang. Pan lobeh kan bari selfie. Mama, aku lagi tawaf. Di harapan kurang. Teu enak eta putaran eta. Selama haju muterna ieu. Kudu kabelah keca, ulah kabelah katuh. Selama tawaf Ka'bah eta kudu aya kencangan
urang. Paham? Lo bahasa aya sarapan. Pakana kudu ngaji. Siap. Oh iya, nu salah banget sih ya. Lain salah gitu ya, salah banget dia. Nya, makana wae nanya, haju WA teh kanjeng Teh Haji Acehnya. Enak kiai kena Allah. Ditanya ge insyaallah jawaban bae mah. Ieu ka haji ieu kudu kumaha? Ieu ka haji sing hade, lamun urang keur manasik kudu jaga paharaman ihram. Bagi lalaki ulah make pakaian nyaru-nyaru, ulah make celana sontong, Bos. Loba make kain ihram, jerona make celana sontong atau make sempak ulah udah bergerak bebas. Tuh, bentuk dia mah tuh. Ngaji. Gratis sih otak-otak sembaknya kan. Ngaji. Iya pan bab manasik ulah gagah bab manasik. Bab manas kudu dijaga paharaman di ditu. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Makanya yuk, dulu kabehnya. Mun bisa mah urang yuk. Lamun pengajian, lamun urang boga rarasan, asal ieu duit tahun hareup mah ieu mah ya ngalah haji atau umroh. Gerang haji ti ayeuna gerang haji. Hambur kejo bisi umrohna boro-boro ditarima sah ge henteu. Paham teh ieu? Aju kudu 7. Pan loba kadang-kadang punten haji. Lempangna kudu disejak toa. Loba nu kieu. Loba ya. Keur toa teh kieu. Eta babaturan aing ge SMP. Wahai, tuhan. Tadi itu langkah eta. Sebab eta lempangna lain sejak toa. Udang jelema. Hartina. Boh, ngaheula Mbak boh. Rumit ternyata. Tak bahaya tak? Pelan-pelan Pak Sopir. Hartina, ieu nya. Ieu teh ibadah, lain shopping. Shopping mah asal gablek duit. Nomor hiji sing hade. Hartana harta hal anu murni halal. Nu murni hal nyawa tak haji. Eta pialang musuh. Baca. Galaka mah. Ulah nu eta mah nya. Amu tara remeng-remeng lah irak eta. Langsung boleh pakai umrohnya. Tah, mending bikin bae ka majikan. Ya saya tambah sel. Nek cucuk, nek duit tadi ladas bae. Surabaya lah, majikan kayak Surabaya. Hejo kana duit mah. Emang bika geus di Allah Mahfud geus kitu. Katakan aing mah neangan bikang teh lain urang kota. Teu kawin urang rakas aing mah, di urang gaju urang lembur. Irit. Tuh, aman. Pamajikan aing boro-boro nyaho ka mall, dibawa ka Alfa Getaran geus make kursi. Aman. Hiji berarti ieu harta nu dianggok ku urang rek nyita anak soleh, rek nyita keluarga sakinah, harta haji jeung umroh ieu harta sing hade pikiran. Pan zaman kieu mah pake babasan. Lanjut mah hade usum ganti duit. Ulah duit halal, duit haram berarti lanjut salut sakan jeung siluman mah ulah ngajak dina pasaran. Ulah kitu urang. Pada tanu ngala duit rupa-rupa. Aya nu ngala duit ku otak. Anu ku ceplak, anu ku tak, anu ku sempak, anu ku depak, apa yang duit? Sering munjal mah mengarti bar, diartikeun banting tor. Makan wayahnya udah nyiksa kasalakinya. Oh Allah, tabarakallah. Panoba bikang zaman kieu di mana company. Nah, dalam tuh salaki batu bukan polo. Ulahnya, jangan memprovokasi suami untuk masuk ke dalam jurang neraka, paman. Sebab bohong kak. Lah, kusubut si eta mah beak. Aya nu ngalah duit ku otak. Kadang-kadang pemikiran halal jeung haram sing adanya. Nek nyita anak soleh, nek urang nyita keluarga mawaddah, sakinah, rahmah, harta urang haji jeung umroh, harta diperhatikeun nu dipakena. Paham?
mending keneh anak di paraban kukulu boleh tapi ladang halal daripada di parabanku roti sebelah kok tapi duitnya duit enak sing adanya ulah neangan mewah nah neangan barokah nah paham tuh makanya dengar kan kabehan aya nu ngalah duitna kuot leuh nu halal ieu kan nu haram nipu batur loba nu nipu batur eta naudzubillah jeung kali cenah bisi lalaki ieu elehan ku pamajikan di kamar aya cenah obat di Korea sabungkusna 7 biji warna hideung apa ikan bareng tai kambing tai imben mah nu gari dipoe panas dipoe mah leungit bauna ulah sing hade itu kasus penipuan. Tanyakan ke polisi, kasus pasal 378 itu sulit untuk tobat. Di luar nipu, di jero penjara nipu. Itu kasus 378, hati-hati kawan. Bohong sia. Geus di penjara mah mewek. Hei, cenah moal ieu mah cenah. Tidak pernah menang ke polisi. Dengekeun bos. Sepandai-pandainya tupai melompat, nangkarak nyerat tadi nyarangkat nangkarak. Ulah ngerasa kumis sampai biang Ambon dia. Digajung ayah. Jangan mau tobat tapi nak. Kakulah, ulah hayang di penjara. Tuh naon? Cubuk abah ih, kolongan hanya. Emang abah pernah di penjara? Oh, abah masa 10 tahun di penjara ceng cenah. Eta abah asebut jawarat aya gerak dikihir. Takbiran mewek abah cenah. Teu inget ka kumis. Ingat ke anak, Allahu Akbar, mewek. Abah kasus maehan naon? Tebira di cenah 10 tahun hukuman. Mak kasus naon? Maling tambang, ngan tambang aya keboan 5 tuh. Mewek dia. Ya, hei. Anu ngaran duit tak punten nya, urang kuli panggul, kuli mawaan paralon. Kan jelas mah. Tapi raku paralon dia sebut untuk. Jelas sih jalan banyak. Mang, kajen teh ladug letak ka hulu-hulu eta anu barokah mah diparankan ke anak yakin ka menjadi tai jadi daging bener. Ih bener ih. Makana ulah ngarasahina ku leutikna, ulah ngarasahina ku ledugna, tapi harus merasa terhormat karena ini halal diajangan ku Gusti. Ada nge? Pada nama saragam diheulakeun bari can lunas. Sopor. Pokoknya mah ibu-ibu mah asal tampil we eta seragam aja moal. Tuh, hung jahit halal. Dusun. Nu ngalah duit ku tatak punten nya, nu di pasar, ku di panggul. Sing hade eta nu gagah mah. Eta nu dihargaan ku Gusti Allah mah. Kajen teh 50.000 nya. Saya sadahar bawa ka imah 35.000. Tempo anak 11 matana 22. Punten eta hampura nya kadang-kadang anu sugih anakna ngeun 2 nu gede eta nu leutik ayan. Jarang ya. Kadang-kadang eta punten nya anu ngalamin masa Allah nya anakna 13 imam 4 kali 4 dihagi di tengah-tengah. Eta ge dapur geus perempat keting di tengah randu. Anak anu hiji hayas di luruk obak beureun. Insyaallah. Tapi eta bisaan kolot baheula mah nya. Kolot baheula mah bisaan. Anak belasan ge bari sapoe nu 40.000. Cik akal jeung logika mah nek di mana nyukupana. Bener tah? Tapi nu baheula mah anak mah jangan rising bae eta ulah isu kata. Ayo nama nu digedekeun keilmuan, pengetahuan, keimanan dilogitkan. Bahasana rek dahar ti mana? Oh. Rek dahar ti mana? Saya pengen hotspot. Mah, geuran. Makana gedekeun keyakinan. Paham? Gedekeun kaya maraban mah teu butuh pinter.
bebek wak jaluna hiji bikang 40 isuk-isuk ngendong kabeh. Maraban mah teu butuh pinter. Paham? Orok bisa makanan sing hade kieu, Bo cenah pa ulah geura pae nya anak parabaneun. Oke lamun bapak pae anu parabon. Allah. Ayo geura ngomong. Allah. Coba ngomong. Cek ngerti. Makana ieu zaman kiwari mah nu digedekeun kaya kin. Nu digedekeun kaya ngeunaheun kieu ya imam ieu. Abah Nut ya, Abah RW ngeunaheun kieu. Kang dahar jeung sayur malah iwung. Beak iwung hirup dia gantar. Hidup mah gak usah dibikin rumit men. Mamang dahar ayah, duit ayah, peda hayang doang deung-deungeun ka beli mobil Pajero. Padahal mobil eta ge gagah kene. Dahar bari ngalamun tungtungna moal jadi daging nu aya ge beak pake ngalamun jatuh hayang Pajero. Benar? Sama ibu-ibu pun seperti itu, nikmati yang ada. Jangan cari yang tiada. Paham? Paham gak? Nu ngaduit ku takta. Nu ngaduit ku ceplak. Nah, doang poli tadi. Dulu kita parahnya. Wah, ini bejaan. Keheula ieu sarua ieu berkaitan. Ulah dianggap ayeuna caprak. Pantana ieu sing hade ulah dimanin haromin. Datang itu labbaik. Cik malaikat la labbaik wala sa'daik. Sadu menang banget dia. Sing hade hartana ya yo puceplak kori 10 menit Bang. Aduh lumayan kope. Bandingkeun sia batakan kori dengekeun dibere sama bahagia syukuran bae. Bandingkeun jeung MTQ musabaqah tilawatil kuburan. Sabtu minggu dia kebagian belang penting. Kok malam kebagian jam 2 ayo manghirup bom segala. Terpaling saminggu ngope. Bari titisan. Buat ngablak saja mah. Iya mata pira. Ngope, 10 menit ngope. Batik. Puah. Ulah kiai swing, RW swing. Nyalon kapilih dia jadi RW, sambutan di RW anak-anak ibu-ibu angkat dulu dah atli jadi RW ini atli rekannya gak ibu-ibu ini itu apa itu RW ku atli parah siapa parah. Cenah ge bapak-bapak, ibu-ibu alhamdulillah abdi kapilih jadi RW deui, makana rek nanya ka ibu-ibu ridho teh di RW ku abdi. Nah, dengekeun. Ieu ngalah duit ieu. Aya nu kucep. Tah model Kang Haji Dace nya. Doang Kang Haji Ahmad, mainna mah urang mah ngajual akuat 3.000. Dijual 15.000. Ditewak. Ku dinas perdagangan. Eta ulang bukan tetangga gering geus rumah sakit kawan tamu dibawa kan Haji Dace dibere cai setengah gelas eta ge cai keras setengah gelas ditiup orang dibagi tak apa kahajam ulah itu maksudnya datang ke kamar dibuka kumanehna coba geus sarok kana duit mabok lah dibuka kok peneh mah mah depak tarang lain alhamdulillah depak tarang bedul kaduhun teu dibinuhan gelasna setengah gelas kopi lamun minum ya nyuna eta ku ceplak hidup gue datang tadi saya mah cuma angkat cager buku pae eta ngalah duitna ku cep nya kaki aing mah urangnya mere 500.000 teh sari leutik bae kaki aing mah itu dia mah suudon koplok senya ngajuna tadi ada-ada sih wah
Jadi kaki teh suudon bae. Gane dia. Epret miskin dia kok itu. Sebenarnya ieu urang di jelema kabeh teh anjir. Beugi. Hei. Naudzubillah-nya aya nu ngada duit ku sempak, naudzubillah. Naudzubillah min zaliknya. Mudah-mudahan sini pasti hidayahnya. Aya nu ngada duit ku sempak. Tukang main bola, dalang cokor. Tukang ngopok galangan. Makanya lamun neangan pipa majikeun neangan anu pisugiheun. Cirina lain beungeut nu geulis. Jebra dampal sukuna. Jadi lamun ngopok galangan teh kaanggeus nang dua otak. Kabeh ngala duit tapi teangan anu halalna ulah neangan gedena neangan barokahna pan kieu Pak urang lamun hihijian jeung ahli dunia asa kurang ieu rezeki ti Allah geura ge beuneuh dina cek luk-lukan mun urang mah ngarti deui rukan kan disebut ke soleh bener kan, woi, kamu paling jaga galai. Cik manehna cenah Haji Asep mati sapar ka sapar tembus, laris sampai malah kurang sok murah. Jadi kaya mau kudu leutik. Aduh, tendak asal hirup bae lah. Tengok iya pokoknya bikin orang kabehan pan masalah nanti hiji nganggapna Allah ngawilah-wilah mereka orang ini terjadi di masyarakat benar kan? Terjadi di masyarakat lajar buku mahal jadi dina hatena kadang-kadang pokoknya insyaallah dulu nah terus umroh deui bae mobil aya palataran lega aing ngobor-ngobor boga palataran itu diharap kamu ada aku bahkan asal isir ayo mun aya saya mah jamun anak modal kadang plung ayo kuleutik meureun imahna ka haji lamun urang hihijian jeung ahli dunia asa urang pangsaeutikan diberena benar kan Allah karasa kukulan baheula jadi ustaz setengah badan di mana rek nyangka anu ngundang ceramah nya ka Abah RW boro-boro Allah kadang kalau sareng lagi bae kadang-kadang penunggu hajat sekawilan bilang tolong Ustaz 10 nu 5 diberi cowok Ambon nu 5 diberi cowok Hasun nah lamun urang hihijian jeung ahli dunia asa kurang ieu pamereh ti Allah tapi sabalikna lamun urang hihijian jeung ahli Allah hihijian jeung ahli akhirat anu bener-bener mengutamakan akhirat daripada dunia asa loba teuing nyokot dunia matakan urang minta ka Gusti Allah ya Allah capekeun abdi pikeun ngababawehi harta Allah ulah capekeun abdi pikeun neangan harta Allah ha doa ganti doa kitu bae nya mudah-mudahan urang dicapekeun ku Allah ngababagi harta Allah ulah dicapekeun ku Allah neangan harta Allah buku aya dipake sedekah mah ieu ulah itu ulah Pak bolu karamel gagah teuing bisa minat itu ka dieu nya apa eta bae meureunya bolu anu 5.000 dua loyang teh anu geus supan geurang teh aya tambahan cenah eta ih bener Kak geurang eta eta hate ge ieu mah ih teu bodoh teu ulama sarua bae ih teu bodoh teu kieu sarua bae kadang-kadang eta dipake kana naon eta oh, aku tadi dulu banyak cedak kuburan belah dinya. Kalau tinggal begitu, lain isi arwah kubur ke Agustusan doang. Ayo, sugih beda nih bener. Hei, dengerin, ngapain? Jangan minder jadi orang kecil. Pak, dengerin. Lamun urang hijian jeung ahli dunia, ya. Urang gawe di toko bangunan, kuat ngalamun dirahain buka toko bangunan. Racunnya kok salah kira pamajikan pelet. Tapi lamun urang hijian jeung ahli Allah
Allah sari loba teuing nyokot bagian dunia. Nah sebabna semakin loba dunia, semakin loba dihisab. Tidak cek mobil 2 hisab anu. Ayo pointa. Kiai mah kuku kiai ngomongan. Oh, cing masyarakat tega. Jangan lebih masyarakat hewan jadi. Haji dan saya malah misal paeh misalnya, paeh mah bakal ya, mainan dia lagi kula marido. Misalnya paehnya lik bae dan mobilnya nu Pajero nu hiji Innova lamun geus lunas beuleuh misalnya insyaallah hajinya salah hidup bae tapi lamun kakana teu boga mobil geurahan paeh mah paeh bae ih teu boga pikiran nih makanya dengekeun neangan dunia mah atuh sewajarna bae nya paham ulah sampaikan nukangan Gusti Allah. Iya kadang-kadang kurang ngebor sumur, terus sholat tohor, terus sholat kasar, pembasaan kotor, pukul dikurang lagi cari ku sih ya. Atuh, nya gara nanti aja. Aduh ya kadang-kadang dia bos nah, lamun telita, ditahan ke pak. Terus. Dan kayak iya anak buah duraka ya, pak nggak boleh bang. Dia hampura bahnya sebab dia abang boga rakyat dia dah hampura ya supaya aing bebas jaga tina hisaban sia ieu wayah nah waktu salat mah salat teh kubiah nu penting cari kahuar gitu aing wayah salat ieu juga ada digaduk ieu geus aya nu salat istisqa aja digaduk ieu geus aya nu menta istagfirullah bakum anu midoro teh midoro kayak hujan teu hujan ini juga ada ieu gak gampang jarahan itu tukang sumur bor kan tukang sumur bor lamun harodo atuh habis lamun hujan berenang hulu nyebahnya wah nanya di masyarakat kudu mikiran karena sholatnya paham? Lain sholat itu sholat ya sakit kira bae ulah ngomong sakit kira bae sholat malah yang sugih lamun teh hayang sugih lok atuh jalan raya 2 kurang hayang selamat dunia akhir paham? Hayang selamat dunia mun hayang sugih mah gampang salaki nganggur borahkeun bae ka adiran kalau saya aku masalah pahala di budaknya Kang dengarkan kieu jangan sampai kita beranggapan bahwa Allah ngawilah-wilah bahwa Allah tidak sayang kepada kita hanya karena barometernya urusan harta hati-hati Pak can puguh dunia nyenang tapi ieu mah nya pan ieu meureun digedekeun kieu Pak lain jeung main bolanya jeung ngajinya insyaallah Pak RW nya bisa dia di tempat dipakai pengajiannya nu di dieu ngaji banyak tiap malam naon yang ngaji di dieu Pak RW nya sing panjang umurna nya ka surga nya Iya, aku mau ya. Daripada toran kosong, mending diasuh pada toran. Dilepain dia. Intinya mah sakieu bae. Ya, dengarkeun. Nu terakhir hayang teu panggih jeung kuburan Nabi Muhammad. Masyaallah, ieu kae anu kamar kalian anu ka Mekah. Karakuna. Noh. Singa ada loh gitu ya. Aku nanya, dibaca nu ka haji. Ada lagi pulang ke apa? Lening tolong dia mah. Lening sieunan kiai mah harus memberikan jalan yang terbaik. Misalnya sok aya pengalaman gitu, dibedakan teh solusina. Jaga mulutmu, kebahaya tah. Hatimu jaga mulut, jangankan manusia, ikan pun tidak bisa jaga mulut, mati dipancing kawan. Dengarkan ya, sing ada leungit deh. Dengarkan ya, supaya orang di dituna, bohong kali, itu malah yang jeung di dieu. Di urang mah lamun bikang ka mana? Babari dia ngana, nanya ke tukang ojek. Manggih bikang kula, nu mana? Anu pokona mah mulai tiung nepi ka atas beureum kabeh blok tol.
Ai di ditu nanyakeun ka saha hujan elaan. Mun dimakan teh males atuh belang hese teh ngana. Euy sing hade nya urang ti dieuna kieu nya Gusti abdi rek katana suci dosa abdi ulah kabawa ka ditu hayang murang di dieu keneh ku berkahna Kangjeng di dituna loba hadrat ka Nabi Muhammad nya urang rek berangkat ila hadrati Nabi Muhammad Al-Fatihah haju ka indung bapa hadrat insyaallah salamat di dituna teu bisa cara bahasa Arab berarti we ila hadrati ma bapa aing Al-Fatihah. Oh cik malaikat kerang amat ya nggak itu nggak kuat. Wakil hadratin mama pakai. Karena kadang-kadang hadrat di mana eta? Ulah gak apa? Kadang-kadang eta ku kepala rombongan tidak diomongkan bener tuh. Loba nu kata limang. Loba nu kata limang. Tuh Haji Amar jeung grupna pantaman grupna teu mau pamajikan. Oh nya jelema pikarnya sama di ditu lagi. Kali balik di harom geus mungkin sebase be halus. Aku mana mah kering bae. Jangan hiji lagi tim grup jalur cik aing tang-tang lo ngadu pedang. Mana namun ka haram abri-abri kan kalau dengan sorangan. Kiai di lepur bari itu oh kiai lagi tuh lebih main di itu. Gak apa. Oh kiai itu abu ya sama bae di ditu mah. Ada nge? Makanan ya kan aing baur lagi doang ibu dak. Oh ya. Dia kan kalinya hati dia urang hadrat ka Nabi Muhammad, anu hadrat ka indung bapanya. Gitu. Cenah kumaha teh wae tetep apa? Al-Fatihah. Mungkin datang kali itu turun urang di bandaranya, King Abdul Aziz Jeddah. Hadrat ka Nabi Muhammad, hadrat ka indung bapa. Aman geus, aman. Pokoknya aing bikin pulang gede bener. Tuh salah newak ini diculik. Aya hadrat tu katiluna Syekh Mahmud Jarwal. Pan loba bejana, pulang mah bener, nyak sianti ku ceuli sorangan. Haji pulang mah tadi cenah keluar di harom, manggih kebon korma ngaplak. Cenah aing kebon korma di mana di harom? Eta mah di jalan ka mana mah lu kota kebon korma? Jak kula cenah pot ilmu ban sagala. Cenah mah edan. Bom edan. Ih bener ka Haji, ngan ulah berjatuh urang mana? Sekolot. Orang itu lagi barang orang baheula kieu cenah ge, kieu cenah ge baheulana. Kieu mahena menang order borongan nababan kayak kulikeun harian ka anak buah. Anu biasana sampai 50.000, beda 25.000. Nyekek. Apa hal ini ditu lah apa hal? Dole si aing pulang. Aing bapaun teh jadi dong dia. Kaji malending sieuna moal aman. Gerah hadorot ka Kangjeng Nabi jeung hadorot ka indung bapa. Tidak perlu ka indung bapa. Aya pijil di mana? Tidak tahu orang. Kon pijil di ibunya. Di bedak hampura lain sieuna. Panoba masalah nu terjadi. Di ditu ulah gak apa aing. Makanya dibedakeun, makanya kita harus hadir untuk memberikan solusi. Angkatan aing et Agustusan teh nya. Ting brek. Hiji hadorot ka Nabi Muhammad, kedua hadrat ka indung bapa geus aman, insyaallah aman. Di dituna ulah loba HS-nya. Panitia salapan poe. 11, 2 poe pulang pergi. Oh 15. Loba aman. Bukan majikan di ditu lain. 15 poe. Seubeuh tama. 12 PP 2, sesat 13. Meureun anu 7 di Mekah, anu genep di Madinah. Ulah loba hesnya di dituna. Mumpung buyah mayah di ditunya di azaman, tapi ulah kusumut. Loba teh, pokona mah aing mah karek ngalahan itu beak we pokona mah. Quran beak we kita lah. Datang itu malor. Azaman mah dina hate nya. Azaman dina hate. Gusti abdi di azaman. Jadi lemur teh kalau ngurak pe ngurak. Ngaliangan taneuh Gusti. Abdi aya namanya di azaman Gusti abdi hayang dipasihan hidayah, dipasihan kekuatan di ditu supaya naik ibadah. Mangpang mempeng can puguh urang tiap tahun kan itu. Nya, di ditu lobakeun maca selawat, lobakeun maca Quran. Lobana makan kieu hancur geura balik, dia bisa ke bagian dahar. Wah, dia pamikiran kenjok be kenjok. Lama nu kitu. Hancur balik cenah, ulah pepoharaan. Ja cenah urang bisa ke bagian dahar. Meuli eta nan kenjok kasamin teh, kenjok kasamin. Bisa nus, bisa setengah,
Nges penting mah geus kayak make keupeuh bae urang mah. Nya hampura nya mudah-mudahan aib ku Allah di itu dipasihan hidayah getol kana ibadah. Nya oh masyaallah tabarakallah. Haju ibadah ulah ilueun tamu jeung batur kudu nyaho kana el. Sing hade jaga pandangan, jaga hati. Ye, dengekeun. Bikang di ditu mah alam dunia. Oh subhanallah. Kudu meja hade. Subhanallah. Doang luhareun teh, mana ieu pamajikan heuh? Ayo baru pas saya, kayak udah ceramah pas saya bukan. Oh di ditu mah. Nu kieu mah lewat. Cicing. Ini tentang rupa, tapi beda kalau tentang rasa. Mual mah ka Indonesia. Wey. Indonesia mah hanet cenah ge. Dengekeun Pak. Engke nyium hajar aswadnya. Aisyah kira-kira bisa, teu kira-kira kamadaratkeun ka batur. Mangga. Ngeun lamun kira-kira urang nyium hajar aswad mantap nyieun paharaman. Loba eta. Nyurungkeun batur kupeda hayang nyium hajar. Nyium hajar aswad bagian sunah, Bos. Nyurungkeun batur, nyiku batur mah doraka dia haram. Ih hampura Pak. Teu kieu usah lebah dieu. Ja, pokona mah saling tekamak. Heeh. Lamun kira-kira nyium hajar aswad bisa ku jalan nyilakakeun bat. Mending ulah. Nyium hajar aswad pagawean sunah doang. Tapi nyilakakeun batur haram. Ada nge? Ada henteu. Ada henteu. Sing hade, ngeun beda ke dongengna. Lamun dongeng urang Arab hajar aswad segitinya. Tapi dongeng urang Indonesia mah komo pada kieu mah cenah ge modelan. Sugan teh hajar aswad, horeng mana masuk ke dalam kurang Arab. Hiji tika haji mah niat. Jaga pandangan mata. Kadang-kadang punten Pak, ieu mah abdinya tadina make wudu sapai ka haji. Muter bae toab, geus kieu bae diasukeunnya. Kadang-kadang eta urang Mesir nya masyaallah. Wow, dong kalapan nes. Datang siriwik kai. Noel kieu. Mabur deui bae atuh cukup mah kanggo kamatan cium kumaha bae nya. Sing hade. Kuat teu bisa make wudu sampai dasar kula wuduna was-was 3 puteran kapak deui geus tabain. Lanjut mah wudu hanapi aman. Sing hade. Makana tutur-tutur bae nya ustadna, tutur bae. Sukanya tutur-tutur bae ustadna. Beuh ieu mah sing hade. Jaga pandangan. Mun aya nu ngalagakeun, "Hello, Indonesia Kues. Aku sudah punya istri. Aib orang soleh. Tidak akan tergoda. Boboiboy, api." Awas, ieu mah iban kudu jeung el. Lamun teu make elmuna mardu datul latuk hiji nya tika haji mah yeuh. Engke pokona mah hadarat ka Nabi Muhammad, hadarat ka indung Bapak insyaallah aman saja. Di dituna ulah aya kesombongan hatena. Di dieu keneh azaman Gusti abdi kali itu hayang ibadah, hayang dipasihan kanikmatan. Ngeun kilang kitu ge abdi mah doang golek diulitkeun ku wayang, nyanggakeun ka Gusti. Abdi mah teu boga daya, teu boga upaya, nyanggakeun ka Gusti. Pasihan abdi kakiatan, pasihan abdi kalancaran. Ya. Kitu nya. Pokona mah kudu inget bae tah kana dosanya. Atuh lain kamu kabeh, jadi kudu inget kana dosa. Sing hade minta hampura ka pamajikannya. Ieu mah aing ngomongna, pamajikan kudu minta hampura ka salaki. Emang suami kamu malaikat? Siapa sih lo? Salaki kudu minta hampura ka pamajikan. Hampura ka hadir aja. Kadang-kadang kita banyak durjana kepada istri. Wah, berani gue. Dengekeun kadang-kadang urang loba doraka kata ka pamajikan kan. Nya, nyenangkeun can bisa ngagawekeun alamatan rotokan pare. Wah, mulu lincer bae dong mesin desa untuk tempat ngebor pagi ngebor teh ya. Insyaallah. Nya, nek lempang minta hampura ka indung bapak, minta hampura ka pamajikan, tiluhur usap rambut cincang kang leona.
kahandap dampal suku jeung rorombeheunana hampura ih kudu minta hampura ka pamajikan ulah apa kadang-kadang hampura Pak loba hak pamajikan anu henteu digawean ku salaki bener teu wanita itu kalau berada di laki-laki yang tepat wanita itu bagaikan bidadari hati-hati urang rek kamakah teh kudu bebas tina hak Allah jeung hakul adami ulah gagah ulah gagah Pak loba anu suami istri umroh ka Mekah atau ngalah haji teu kauruh ku pasea bae loba beda hawana iya pernah manggih cik aing naon tah duduk di kamar balik ke haram teh sugan aing mah mes-meu naon kitu nya eta mah orang geus kieu be sini cekek ke majikanna gawean gitu teh naonan gawean atuh eta cenah kersuap culak cileuk bae atuh culak cileuk mah ngajagaan teh mun dasar bikalna cemburuan diomongkeun ogoan sing hadenya komo eta anu suami istri ka dituna sing hade kudu sing hampurakeun di dieu keneh nek hampura dosa anya kecuali kan hampura dosa kula ge oke ka dituna emosina ku Allah ge diredam teu saeutik anu ditu pasti anu loba uki bae nya pan balik teh ngalewatan bintaunnya ngalewatan hotel jam-jam ayo cenah urang bari milihan pakaian bari milihan nang pamali istri tahan bagus besok tunjuk bisa hileun itu bagian pasnya apa? Mata kadang tegak belum duit langsung ngajak tuang-tuang untuk pola hidup. Ada ya? Nah, katanya hampura ka aep ya. Hiji manasikna benerkeun di dieu nya, mumpung aya waktu 2 poe keneh nya. Jauh urang datang ka ditu. Heueuh nya. Rek ka tanah suci, rek ngalaksanakeun manasik, rek ziarah ka Rasulullah, datang ka ditu ngomong ku Sunda ulah tanah ka batur. Kangjeng Rasul, ayo datang di Indonesia, lain bukan duit, tapi lain ka bawa ku Cikesan, datang ke sini, bertemu karena rindu, bertahan karena cinta. Abdi datang ka dieu karena hayang pendah jeung Kangjeng Rasul. Tiba heula salat sholli ala Muhammad, man bae, aya ge ka man datang ka lembur. Ieu diharapkeun abdi aya makomna. Ya Kangjeng Nabi Muhammad, abdi doakan ka dieu, seja ngamuliakeun, seja takdim. Wayahna pangpentakeun ka Gusti Allah, panghampurakeun dosa aep nu gede nu leutik, dosa indung bapa aep nu gede nu leutik, dosa pamajikan aep, dosa keluarga aep anu gede anu leutik. Kitu itu ngomong ku Sunda Nabi Muhammad banyahoan. Sehingga urang balik ti ditu, ya kejiwaan urang, rohani urang kuat, ulah doakeun awak urang bae, doakeun indung bapa, doakeun anak pamajikan supaya saroleh jeung saralehan, doakeun jeung muslimin muslimat jeung saiderna supaya bisa jarah ka tanah suci Mekah jeung zarah ka Madinah Al Munawwarah. Amin ya robbal nya. Kakabehan hampura azaman Gusti abdi hayang dipasihan nasib supaya kan itu lamun dia memakai harta pasihan harta anu halalnya urang cekakeun sakitu bae. Mudah-mudahan sing aya manfaatna nya sanes waktos urang tiasa kembali, mudah-mudahan khusus doa dia sing dibere nasib supaya tiasa kaditu. Amin ya robbal alamin. Ulah mikiran aing duit di mana? Ulah ada nge? Siapa tahu imah urang aing nyewa di operator Telkom dipakai tower. Aing mah imah lagi sisi lembur buku itu udah ditangan ku si Jalma. Ada nge? Itu kayak baik gitu karena haji tower. Terus teh nggak haji tower gini benar. Bokeh aja mau disebut haji bor ya. Ya, kok titip kasadayana sok teangan harta anu halal, pikeun nyitak anak soleh, pikeun nyitak keluarga sakinah mawadah rahmah, jeung pikeun angkat haji anu mabrur tur mabrurah umrohna nya. Sakitu anu kapihatur, wallahul muwaffiq ila aqwamil thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.